Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-28. Para wargi urang teraskeun hanca dongeng anu mana kamari nalika urang paturai nyaeta Den Sukmawati ngayakeun komunikasi sareng Mbah Cakrasena nu aya patula patalirit Mbah Cakrasena nepi ka teu tiasa digendosnya hoyong nyiinah wae cenah para wargi teh si Mbah nah atuh si Mbah aduh si Mbah uga kahayang ye mangga para wargi urang teraskeun hanca dongeng. Mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Den Sukmawati ngahuleng rada lila oge. Rengse manehna ditinggalkeun ku Mbah Cakrasena siluman gagah perkasa nu jadi anelanana. Tetela pangna manehna ina sasat nyorang apes teh. Pedah lat mikeun tumbal budak parawan ka diri Mbah Cakrasena. Ngan ku ayana Mbah Cakrasena menta nyi Inah ngadatangkeun rasa bingung. Bingung lantaran teh lagi apanan geuning hes teu hasil keneh bae. Nyi Inah salawasna ditangtayungan ku Aki Tabri, tapi deui mun manehna teu mikeun Nyi Inah ka Mbah Cakrasena yakin manehna bakal leungit kasakten bakal mulang kana kaayaan dirina nu jadi nini-nini. Jabati eta soal keris titisan iblis, moal bisa kapimilik deui tapi lila-lila manehna meunang akal. Dirina sejamun tang turun ka Nyimas centring keling nuga saminggu lilana teu tepung-tepung gancang Den Sukmawati nyamat Nyimas centring keling. Nyimas centring keling sumangga tugas sumping ye sumangga geura sumping. Seor aya angin nyeor pohara tarikna ngaguruh luhureun suhunan imah. Parang kitu kadenge sora nyikikik seuri mata kukurayeun. Teu lila para mitra peledug haseup harita teh ngipisan tug nepi ka ngelun kanal tapi lila-lila para mitra haseup ngipisan. Nepi ka harita nepi ka leungitna sarta calegedeg hareupeun Den Sukmawati aya wujud hiji istri geulis jeung sor ngoraken pok istri nyarita halimpunakel. Aya naon nen ngangkir kuring teh sok aya kasusah mah bejakeun hampura kuring heubeut teu nepungan kamari teu katarajang gering panas tiris lumayan we atuh geus diubaran harita teh ku puyer nyaeta meunang ieu pamere ti Kakang Cakrasena lumayan jadi sabada diubaran ku puyer mah sehat kitu. Syukur geuning anika datang nohonan pangonang kula centring keling. Ih apan kuring mah salawasna ge satia satu kan den teh bakal melaan satiap nen meunang kararepet meunang kasusah tong sieun-sieun bejakeun aya naon-naonna ka kaula tangtu kaula ge baris ngapanulungan ka nen kitu pan monya kasatiaan kaula nah tina mah teu dipercaya ku nen is atunya puguh we centring keling eueuh deui nu bisa nulungan kaula iwati Andika. Syukur kana kabelaan Andika memang bener kuring teh aya keperluan bejakeun keperluan naon kuring keur meunang kasusah lantaran keris titisan iblis leungit muntang tulung kalanceuk anjeun ka karadaek ngabejaan kala kamenta tumal pedah kuring geus heubeung teu mikeun tumal. Cik ayeuna pangyokotkeun si Inah keur mikeuneun ka lanceuk anjeun. Lantaran lanceuk anjeun ge hayangan ka Nyi Inah. Den Sukmawati para mitra nerangkeun pamaksudan bari semu wegah. Alah, ampun, nen eta mah. Nyimas centring keling kalah rumahu. Geuni sigan wegah. Nen geus sababaraha kali. Ye kuring teh narekahan hayang ngamaos si Inah. Gagal jeung gagal wae pangna kitu sabab manehna mah salawasna dijaga diraksa dijaring ditangtayungan ku Aki Tabri. Aki Tabri teh atuh lelin kolot anu hanap-hanap elmuna malah saminggu kaliwat ge keur ngalaman apes sakujur awak jadi panas lantaran disusul ku lelembutan Sidarta nu dikaluarkeun tina kurunganana ku dirina Aki Tabri. Untung diubaran ku Kakang Cakrasena kakaraina kaluar deui ye ngarasa leuleus lungse we sa ieu satulang sandi. Tetela si Tabri najan geus peot najan geus jadi saurang aki-aki pikun tapi gagas sakti luhur ilmu panemuna jeung leuwih ti eta si Tabri teh jelema leuket ibadah sedang nu leuket ibadah teh sok hese dipangaruhanana hese diperuhkeunana nu batak wegah lain kudu mawanyi nama
pokoknya mah teu sanggup lah kuring mah teu. Cek Nyimas centring keling bangun nu kapokeun pikeun manehna mawanyiina sakumaha kahayang atawa parentah Nen Sukmawati. Tapi Nen Sukmawati keukeuh marentahkeun ka Nyimas centring keling pikeun ngakalan mawanyiina. Najan kumaha kuring butuh ku anjeun ayeuna. Centring anjeun kudu bisa mawanyiina, mun teu kitu cilaka kuring bakal jadi nini-nini. Jaba kasakten kuring leungit kabeh. Kami moal bisa nyekel keris titisan iblis. Nu teu dikanyahokeun ayeuna ayana di mana? Mun keris titisan iblis aya di kuring apan gampang pikeun maehan Nyi Wiwi. Jeung si Nani nya kitu deui si burak nu marakayangan bakal dilawan ku jalan ngagunakeun keris titisan iblis. Ayeuna keris eueuh di kuring. Pan kuring teh jadi suam cieung atuh. Najan atuh kami henteu datang ka dieu oge. Kami manyaho yen si burak geus modar ngan ayeuna marakayangan. Beuki berat atuh sanghareupeun teh Nen. Mata kuring pohara ngabutuhkeun kana bantuan anjeun centring. Nya teu naon najan sakumaha beratna ge kuring baris ngabantu ka Nen nya. Ayeuna mangsa janari kieu kami rek miang rek nganarekahan pikeun mawa diri si inahnya. Doakeun sangan hasil maksud sing lancar nya Nen nya. Baraha miang didoakeun ku kami nya sing hasil maksud kalayan lancar. Les wujud mojang geulis ngora keneh teh anu aya hareupeun Sukmawati harita ngaleungit. Ngiles teu kanyahoan diganti ku hasip bodas kanal tureta hasip lila-lilangi pisan tug nepi ka leungitna seor angin nyeor marengan cikikikna siri Nyimas centring keling nu beuki lila beuki jauh ninggalkeun puncak pasir Samoja. Malikan kaya di imah Aki Tabri di lembur pada Sukatea. Dina peuting bareng kahayan harita kabeh pangisi imah teh geus sarare. Malah Jangdarta nu aya di tengah imah nu tadi hese sare. Teu burung manehna sare tibra. Ngajajar aya gigireunana si Odet jeung Udi nya kitu di Aki Tabri. Nu sare di kamar nu hiji deui jeung Nini Esi, nu sare di kamar hareup bareng jeung Nyi Inah nu geus sare. Tapi ari Nyi Inah mah tetela masih keneh ngileuk sorangan. Najan peuting geus ngagayuh kawan Cijanari. Anehna keur Nyi Inah teu karasa tuluh saeutik oge. Nu tetela mah manehna ngileuk sorangan, iuk dina bibi ranjang. Gigireun ninina nu geus tibra sarena jeung ngadadak asa lewang salempang ku ayeuna poe isukan dirina baris ditinggalkeun ku Jangdarta. Najan Jangdarta lain kabogohna tapi duka kumaha bet asa keung dina poe isukan rek ditinggalkeun teh. Manehna aya maksud hayang milu marengan dina raraga nginsapkeun Sukmawati. Dina raraga maluruh Nyi Titi, tapi apan tadi dicare ku Jangdarta cenah mah ulah waka hayang milu. Lantaran loba bahayana nya dirina teu burung nurut. Ngan ayeuna sanggeus aya di kamar tutas tadi ngobrol lila jeung Jangdarta. Diri Nyi Inah bet birobeda ku rupa-rupa lamunan. Jeung kasawang dirina bakal moal boga pikeun paku kumaha mun geus ditinggalkeun ku Jangdarta. Mangkaning manehna ge apa? Yen dina miangna Jangdarta tacan tangtu bisa ditangtukeun. Bari sabara poe. Boa teuing nepi ka bulan Malem. Udah puguh ngadatangan padumukan Sukmawati teh. Apan lain pagawean enteng-enteng jabati eta dina neangan Nyi Titi. Lain ngelalampahan gampang-gampang. Apan tacan dikanyahokeun di mana ayana sanyana diri Nyi Titi. Sakabehna eta ngalantarankeun antengna diri Nyi Inah di ayun-ayun ku rupa-rupa lamunan. Jaba pikiran teh beungeut manehna deui ngajaran lila segede-gede kacang. Bari matak geuleuh batur. Hayang dirina bisa cager ngannya kitu apan dirina can bisa manggihan jalma nu sakira bisa ngubaran kaayaanana. Ubar ka Nen Sukmawati lain ditamaan lain diubaran tapi ngadon diingkeun ditunda di kamar khusus gesan kesebakeun ka siluman Cakrasena. Leng sirah Nyi Inah asa muter karasa lieur jeung semu beura. Keur anteng harita diri Nyi Inah di ayun aming ku rupa-rupa lamunan. Ngeng di luar kadenge anu keur ngadapruk leumpang. Palebah jendela kamar pisan rega. Ayeuna mah eureun sora nu leumpang Nyi Inah curinghat. Najan kitu para mitra manehna teu loba omong naon-naon. Lintang panonna we terus neuteub ka palebah jendela kamar lantaran sidikna keur jempenan nu leumpang teh palebah dinya. Seraya angin tiis ngadalinding nebak kana barugana Nyi Inah. Tiis karasana tur asa aya hiji kakuatan narik manehna pikeun manehna ngadeuketan ka palebah jandela. Antara sadar jeung henteu Nyi Inah muka tulak jandela berai jandela muka
ngaliwatan jalan umukan inah moncor jerut turun ke hanap gelebug gaya angin nutup ke janela muka nepi ke ayan janela teh ayeuna geus nutup deui sedang inah geus rada lila nangtung di luarin kamar panon rurut reret ka sakuriling eta tempat tetela taya jelema saurang-urang acan najan kitu dadak-dadakan dirina embung kudu asup deui ka imah nya kitu eueuh deui maksud manehna pikeun ngahudangkeun ulian kasup akina atawa ninina nu nyata ngajanteng salila-lila bari ngarasa heran dina hatena anahan naon sababna dirina bet bisa keluar kalayan gampang siga aya ngabedor keur anteng nangtung seor angin nyeor nebak kana awak ni ina harita kene awak ni ina ngalayang kaluhur najan kitu basa manehna hayang jejeritan teh hayang gogorowokan atuh bibir asa rapet susah nak kerepikeun dibuka kalayang dirina ngalayang ngajauhan wangunan imah akina kumalayang luhur naker siga aya nu mawa nu mampah dina mangsa janari peuting harita teh dina waktu sakieu nyina geus aya di hiji tempat nu pohara jauhna manehna geus aya di hareupeun hiji guha tacan ge leungit kaheran celegedeg hareupeun hiji awewe najan geulis tapi sorot panon siga nu galak netep seukeut naker ka diri nyina siga kamusuh sanyana nyinah najan sieun najan keueung aya di hareupeun guha jero leuweung manehna maksakeun tumanya ka jurung kurasa panasaran saha andika teh kami nyimas centring keling ayeuna hasil mawa maneh teh inah bari jeung eueuh nu nyusul lantaran keur sare tibra ka bari kabeh ge moal anu nyangka yen maneh dipaling ku kami sora eta awewe matak maruringkak bulu punu Nyi Inah lain deui ngagebegna ruasna teu sangka dirina geus dibawa deui ku siluman jahat pantaran nyimas centring keling kurang ajarnya dasar siluman edan eueuh ka kapok eueuh ka bosen sia teh ngaheureuyan ka kami maling kami setan sia dasar si jurig sia Nyi Inah jejeritan bari jeung jejebris ayeuna memang kasadaranna kumpul deui tapi eta awewe tetela nyimas centring keling nu geus hasil mawa kabur Nyi Inah ka pamatuhanana ayeuna cicing di hareupeun guha warudoyong pasir caringin nyerengeh seuri bari nemongkeun pamulu nu kejem sarana serengeh nemongkeun lelewa matak pikacuaeun ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso Nyimas centring keling harita ngancam para wargi montong jajeritan sia Inah lantaran aja nepi ka kumaha ge moal aya nu ngadengeun deuleu di dieu apanan jauh ka ditu jauh ka dieu jauh ka pilemuran bising teh nyaho juri sia rek naon sia sabenerna pangna andika teh mawa diri aing peuting-peuting teh narek diparabdeun ka orai sia teh rek disebakeun ka siluman jahat gancang sia bejakeun juri sia bener-bener keheul pacampur jeung nyeri hate ku ayeuna dirina dipaling deui ku nyimas centring keling teu perlu loba omong teu perlu loba tatanya sia Inah nu penting maneh cicing di dieu jeung kami urang matuh di jero guha di jerona pika betaheun deuleu sangeuk aing mah embung sia aing mah yang balik sia Nyi Inah berebet lumpat bari teh harita keneh ngajauhan nyimas centring keling nyimas centring keling gegeroan bari jeung tutunyu ka Nyi Inah Inah balik sia montong kabur lantaran moal gunana sia balik aing mah sia moal aing mah moal balik tema Nyi Inah terus lumpat ngajauhan ka nyimas centring keling nu masih keneh nangtung hareupeun lawang guha hei rek balik moal sia ha moal Nyi Inah terus lumpat najan bari jeung blag-blig blug-labu kurang ajar mun kitu sia kudu dipaksa sinaeun nyimas centring keling harita keneh ngadorongkeun dua dampaleung aneh saharita keluar angin ngagelebug mangrupa angin ciciptaan dibarengan ku kakuatan anu memang pohara gedena aneh angin ciciptaan terus nembrang tongong Nyi Inah des ketul-ketai dadak sakala awak Nyi Inah leuleus lungse taya tangan pengawasan bruk manehna ngalumruk lir kapuk kaimbunan lir kapas kaujanan Nyi Inah diuk aniprek dihandap bari matak pikawatirna keur kaayaanana aduh ampun ya aing jadi leles lungse aduh
Ampun dikumahakeun aing sia centring. Dikumahakeun sia siluman. Ampun yang dikumahakeun aing sia setan. Aduh. Nyi Inah terus sasamat bari andi praktaya daya. Dimas centring keling harita kena nyamperkeun ka deukeut Nyi Inah ngajanteng nangtung. Bari nulak cangkeng bangun sugema hate. Ku aya manehna geus bisa ngawarahkan Nyi Inah. Ku ayana ilmu jeung pangawasa manehna. Ngalantaran ke Nyi Inah teu bisa kebat lumpat. Wayahna sia bisina lumpuh ku kami deuleu. Inah bohongan sia bandel, bohongan sia ngalawan ka aing. Aing rek digusur ku aing. Montong aing nyeri sia kurang ajar mun digusur mah ulah deuleu aing teh. Teu loba omong, aing sia rek digusur ku aing. Gapleungeun katuh Nyi Inah ditewak dina kaya Nyi Inah nangkara. Digusur ku Dimas centring keling puguh tomong karasa nyeri jeung peurih. Atuh Nyi Inah harita kokoceakan. Aduh alah ampun, tong digusur kieu si setan aing nyeri aduh. Coba aing leuleus sia setan rek dibawa ka mana aing digusur ku sia teh juring sia. Sia rek dibawa ka jero guha ku aing. Ngarah leuwih jong-nyon deuleu. Rek dikumahakeun aing teh sia juring geus jero guha teh sia. Moal dikukumaha lintaran disenangkeun deuleu. Dimas centring keling turun ngagugusur Nyi Inah. Digusur ku jalan ngagunakeun sabelah leungeunna najan Nyi Inah terus dijeritan kokoceakan henteu ieu didenge tuluy dibawa ka deukeuten guha. Barang geus aya hareupeun guha pisan Nyi Inah dibalangkeun ka jero. Atuh blek Nyi Inah murag di jero guha blug murag. Luhureun tumpukan jarami garing Nyi Inah luap ieu hematak heran. Lantaran di jero guha teh caraang najan didinya eueuh damar. Tekung silila pucengis Dimas centring keling nyamperkeun nangtung hareupeun Nyi Inah nu keur diuk luhureun tumpukan jarami. Ta ieu tempat kami sanyana bisa wae dicipta jadi imah. Ngan tacan waktuna ayeuna mah. Sina kieu we heula ngalah diri anjeun teu kaget teuing nya. Ngan di mana? Dipasang damarna centring keling. Kayan teh ceraang ti beurang sedengkeun ku kami teu katempo aya lampu atau damar hiji di acan. Nyi Inah tetep ngerasa heran ku ayana ditem dirinya caraang bari jeung teu katempo aya damar. Teu kudu naon, teu kudu aneh ieu, teu kudu heran lantaran saenyana ku pangawasa ilmu kami ieu sakabeh bisa jadi caang. Anterkeun aing centring. Teu kuat dilali-lali di dieu gancang anterkeun. Wayahna di dieu heula sia pake singjong-jong kadinya cicing heula nya. Wayahna kami rek ditinggalkeun ku kami. Tong ka mana nya? Celeng Dimas centring keling kaluar sakedeung geus jauh ninggalkeun guha warudoyong pasir caringin. Tinggal Nyi Inah peuting harita ngagugulung kana langsa anu pohara. Aya di jero hiji guha bari teu nyaho di mana pernahna jeung sabenerna. Pek ayeuna ditinggalkeun ku rumawana bari dina kaayaan leuleus lungse taya tangan pangawasa. Ngalumruk lir kapuk kaimbunan lir kapas kahujanan. Manehna ceurik sumegruk bari sumamat sorangan. Batin asa digerihan hate asa dijejewet. Estuning sanyana nu mangsa ku ayeuna dirina dipaling ku siluman dipernahkeun hiji guha. Bari segeruk ceurik Nyi Inah maksakeun hudang. Tapi nya kitu gubrag deui labuh tuur mening ngaroroncod leuleus lungse. Gaur deui ceurik ka nyerian pohara nalangsana jeung tugeunahna. Tungtungna nyuuh bari guyang ku cimata. Nyuuh dina tumpukan jarami nu aya di jero eta guha. Hayang kabur teu bisa, hayang barang dahar ge eueuh dahareun naon-naon. Nyi Inah bener-bener keur nalangsa hate keur sedih pipikiran. Tapi teu kungsi lila jebua Dimas centring keling datang. Bari mawa dahareun duka meunang ti mana nganu detela. Bangsa dahareun anu ngareunah wungkul. Najan kitu Nyi Inah eueuh nafsu pikeun barang dahar. Nu aya mah ceurik ngaguk-guk diuk bari ngagugulung kana langsaan hareupeun Dimas centring keling. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula, ngaso. Wargi anu mulia, isuk-isuk manuk recet di sarada mapag mangsa beurang nu geus datang deui.
bangun suka bunga manuk nu recet di luar guha bangunan nu ngahibur kadirinyiina harita teh nuker aya di jero guha para tug nepi ka ayeuna wanci geus beurang nyiina teu sare sakerjep-kerjep acan manehna ngagugurung terus kabingung jeung kana langsa Nyimas centring keling setik teu ngarasa karunya atawa ngarasa watir malah nu aya manehna gawenangan sesurian bangun sugema hate lantaran geus hasil malingina dipaling ku jalan ilmu siluman dipaling ti Ima Aki Tabri ti lembur pada suka manggeus ya inah montong kalah kaceurik barina ge moal aya gunana deuleu kami mah saeutik teu karunya teu watir sia jongjong da di dieu nya kami rek ini Nyimas centring keling ngarupakeun iji istri geulis harita nangtung tor sia montong ka ditu aing mah teu nineung teu nyaah deuleu teu keung Nyiinah cum-cumilu bangun ngewauna keur najan ngarupakeun istri geulis tetep we keuheul jeung ngewa bongan geus kumawani mawa manehna ka dinya rek teh teuing rek amak-amakan ge da moal aya gunana ayeuna mah kami rek initnya jeleng Nyimas centring keling ngagajeleng kaluareun guha salengkah geus eueuh dituturkeun ku guruhna angin nu beuki lila beuki ngaguru dina waktu bareng Aki Tabri sakulawarga kalawan Jang Darta si Odet jeung Jang Udi poharana langsana komo nini esih nepi ka ngading dieu ceurik balas ku ngarasa tugenah jeung sedih nu pohara sararea nu aya di imah Aki Tabri di lembur pada suka pada ngarasa tunggara ku eueuhna nyiinah tadi isu basa nini esih hudang lain deui ngakebegna lantaran reuwas nu taya hinggana pangna kitu nyiina bareng jeung nini esih di kamar sare basa hudang kanyahoan geus eueuh sararea eueuh nu nyaho naha wayah kumaha eueuhna nyiina sararea eueuh nu bisa mastikeun naha kunaon pangna nyiina eueuh ayeuna para mitra sadaya sararea masih keneh ngariung di patengahan imah pating hariweuh patali ngarasa bingung jeung susah nu pohara si Odet ngarasa keuheulin nempo bapana ngahuleng oge nempo indungna ngajentul bari jeung eurih-euriheun ceurik nu matakpok ngomong ibah sing kaluarkeun atuh ilmu teh incu eueuh teh heug tarekahan sangan bisa kapangi kumaha we pamna bisa eueuh mun aya nu mawa saha nu mawana dibawa ka mana mun ini corangan naon sababna jeung ka mana inditna lain kala ngahuleng kitu teu boga urus sarua jeung mawe ngadur ngingit ceurik eta heug nya atuh gunakeun tareka akal jeung pikiran teh nu penting mah nyiina bisa salamat kami ge keuheul ku papasia teh Odet mun eueuh pisan kahayang kumaha we atuh ye manehna si nyai teh eueuh kumaha nasibna deuleu ini esih ngomong dipungkas ku ceurik kana nyerian yo manehna ulah nyare kanu ae ka kami teh eta saruana jeung sia Odet bet ngahana-hana ka kami teh yo ari sua kanya jeung ka balang mah sarua sia wah kami leuwih gede kanya abatan sia deuleu ngan eta we ras kaayaan penting pohara keur apesna urang sasaat sarereana as mun eueuh nu nganyahoankeun sare meuni tali berana keur kabeh Aki Tabri nyarita bari rurut reret ka sakur nu araya di dinya sakabeh tungkul komo Jang Darta mah pohara sedihna peuting tadi teh apan uplepna keur antara manehna ngobrol jeung nyiina hari ayeuna mangsa isuk-isuk nyiina bet geus eueuh bari teu dikanyahokeun ka mana eueuhna naon sababna pangna nyiina eueuh sabadari tenan ka sakur nu ngariung hareupeunana Aki Tabri neruskeun di omonganana urang dina peuting tadi bet diberean tunu nu pohara nepi ka sararea ieu sarare kalaen pohara tibran dah lamun urang keur nyaring mah atawa sakurang-kurangna teu tibra deui sigana urang moal nepi ka kudu pisah jeung nyiina teh Aki anu tara-tara ti biasana bet kamalinaan sare peuting tadi mah aduh Aki Tabri nyarita dipungkas ku rumahuh bangun anu lambat naker ngagambarkeun hatena ditapu ku kabingung eta ujang naha wayah kumaha cenah wengi kulem ini esih tumanya ka Jang Darta bari dumareuda Jang Darta gancang nemalan tos wengi pisan ini tos ngeueub ka janari patali abdi mah tos duduh nya terase ngobrol teh lireun nyinah lebet ka kamar nyarengan ini atuh abdi ngagoler di dieu di patengahan imah kabitna mah abdi teh nyileuk we atuh da naon teh sesah bade ngonok teh nanging lami-lami mah teu burung abdi teh tibra
disangkanya barisa teu aya memang datangna coba masuk cara disangka-sangka tianganna anaki encan je hidup yang pikeun ngadatangan padumukan si Sukmawati ayeuna datang deui kajadian anu lain nyina leungit aya-aya we gugoda jeung dodoja jeung data kumaha tu ayeuna pilampun abdi ki soal hidup miang ka pasir saboja mah berat teuing ujang lantaran mundi engke-engke bising tama loba nu cilaka lantaran aki oge boga panyangka yen teu ayana nyina teh boa pagawean si Sukmawati keneh jeung siluman nu jadi pananggehanana nu matak disagedengeun engke ujang menta keris titisan iblis jeung naroskeun soal ni titi oge taroskeun ka aya nyina saha nu terang di ditu kumaha mun kitu anaki sedang ngiringan ki abdi moal bade wahas jatumut kana pangersa aki jeung abdi teh ki si Odet bari mencerong ka aki tabri nya jeung nyane atuh Odet nya kitu jeung jang udi deui wayahna kudu marengan keur nyiar-nyiar hitung-hitung nyiar pengalaman ih aki tapi mah ti kamari ge non teh teu siap kitu cek udi nemalan di barengan jeung ngahehe seuri jadi akina tacan bisa neguh di mana-mana nasi nyai nya anak nyina teh mubaca kami teh ngarasa poekeun ieu manehna heran kami ge deuleu aki tabri ngajawab terus terang luyu jeung kaayaan nu sanyana ngaso heula para mitra kaum dangu ngaso heula ngaso mitra anu mulia harita nini esih nyarita betul pisan tapakna geuning tingongora anyar pangabisa ti lelemut namahan pangawaruh teh sing atuh kaluarkeun pangabisa jeung pangarti teh moal nya teu bisa meleng kitu-kitu acan mah akina bet kawas budak bolon bae geuningnya nini esih meuni ngagorolang nyarita lir kacang ningang kajang nyarekan kasih aki bakat tingku keheul gegedena mamanehna melang kanu jadi incu sok sieun kumaha onam ya cenah naon urang cobaan heula ku aki urang cobaan dipeleng ke dagoan nyina ke jang data jeung nu sejana ulah waka ka mana-mana akhir ka jero kamar heula nya aki tabri harita keneh nangtung kalayan teu kungsi ngadagoan jawaban ti nu sejen aki tabri asup ka kamar paragi manehna mujasmedi jang darta nini esi si Odet jeung jang udi nu masih keneh ngariung di patengahan imah saurang ge taya nu ngomong nu nyata masing-masing kalebuh dina sagara lamunan sewang-sewangan pang-pang nama jang darta anu pipikiran aku malayang ngimpleng sakur kajadian nungke baris kasorang jeung kaalaman kumanehna kalayan dibarengan ku si Odet jeung udi demi nini esih gawena tungkul bari ngingsreuk nahan kasedih carecet namun geus sebaseuh carecet teh para mitra salempai sapu tangan kitu namin anu nyebat carecet atuh balas terus dipake nyusutan Cipanon nu terus wae juhu reket berai pantok kamar aki tabri muka sanggeus rada lila aki tabri teu kaluar ti kamarna nganina kaluarna harita aki tabri mawa hiji barang nu dibungkus ku lawon bodas sedeng panjangna siga aya kurang leuwih 1 meter dibawana ku aki tabri dicekel ku dua leungeun dipayang tuluy nyampeurkeun ka nini esih jeung nulian geek diuk sila bari eta bungkusan lawon bodas dituna dina lahunanana nini esih geus teu sabar hayang geura nyaho kana hasil henteuna tarekah nu jadi salaki pok tumanya kumaha hasilna akina wanya ka nini ku panon batin aki mah teu bisa dikanyahokeun ngeunaan kayan incu urang teh nganajan kitu kami boga kayakinan si nyai bangsa ayeuna dina kaayaan salamet aya nu ngarawatan keun heula sugan ka hareupna kami bisa nulungan ayeuna aki rek masrahkeun ieu pakarang ka jang darta susuganan bisa aya gunana ku aki dibungkus hotenan lain pedah barang pusaka atawa barang anu goib atawa barang nu dipupus dengan ieu mah ngajaga supaya ulah bulukan kayu pakarang teh gunakeun ku hidup di mana lamun hidup menang kararepet jang darta kumaha sanggup aja wante pikeun nyekelna anak ieu aki tabri tumanya
harita teh sanggup henteu napikeun Jangdarta narima eta barang nu cenah mah mangrupa hiji pakaran. Waktos naseep.